Kang, atuh coba Kang, yang itu pangmelikeun kutang Kang, yang itu tegaduh kutang, ti pas urang rumah tangga teh meuli dipangmelikeun kutang. Arah teu Kang, gaduh kutang tenang hiji-hijina Kang. Coba atuh akang ai gaduh rezeki bapak meulikeun nyai Kang. Atuh nyi, akang oge kabeneran ayeuna keur boga duit. Memang kutangnya itu nomor sabaraha. Atuh nomor sabaraha kan tos lambi meureun teh dipaserkeun ku akang. Sok atuh ku akang ayeuna ukur. Boga salaki teh meuni teu apal kutang ukuran pamajikan. Ih, kecida teuing. Menya arek kitu coba eta mangka. Sapa panjang jalan arek kikituan. Allah, ih aing mah ngerakeun si akang mah ih. Kang, kunaon eta leungeun? Kupret? Ah henteu. Ngerakeun kupret naonana? Oh, ai sugan teh kupret eta atuh da leungeunna kitu. Minangkana naon eta teh, Kang? Contoh napan meureun ka toko kutang teh kudu make contoh. Oh, eta teh ukuran kutang. Atuh ukuran kutang. Emang ayeuna rek ka mana karah? Rek ka ditu. Ka toko Ka kutang. toko kutang. Oh. Tuh kan. Leso teh ukuranana. Oh, ukur kutang. Oh, sok atuh buru ukur deui. Surup aing jelema teh BH diukur ku leungeun. Bang, ada kemana mang? Kicing aing bisi poho deui. Jelema teh kunaon Bang teh? Kitu ka hareup. Oh ka era. Jelema teh. Tah ieu teh ieu toko baju ieu pasti aya di dieu. Bapak, mangga periogi naon Bapak? Mangga bade meser naon Bapak aja aya jaket, sendal, sepatu Pak. Kolor ge aya Pak, kolor. Mangga Pak pilih-pilih, dasar kanggo istri aya Pak. Urang teh perlu eta mah nu perlu mah kutang, aya kutang. Kutang aya Pak, kutang nomorna sabaraha kutang ke ku abi dicanakeun. Arek diukur ku urang geus bae ukuran ieu. Atuh aya Pak. Ukuran model kitu mah aing karek kadenge. Karek aya nu pesen kutang kieu. Tapi geus urang ukur we atunya, urang cobanya. Aya mah urang panggil teh. Canakeun kutang teh. Nya kedap dicanakeun bah, kedap. Tapi yang mun teh gede. Tah coba bah ieu ukur coba pas henteu. Aya tos diukur ku Abah mah coba sok. Gede teuing. Gede teuing coba atuh sing pas. Gede teuing. Oh gede teuing. Anu rada leutikan. Oke, urang tukerkeun deui. Teh tuker deui teh. Iya. Kurang cekap agung teuing cenah agung teuing. Nu rada alitan teh eta. Abah juga ieu cukup bah. Coba urang paskeun ya sugan cukup. Arek manggi. Model kieu ayeuna mah. Tah, ayeuna coba ku Abah. Cukup teh ieu, Coba. Ieu nu rada leutikan Tah ieu bener, ieu pas. Moal gagal. Moal gagal ieu pas ieu. Bener. Tos ieu. Tos ieu. Bener. Aduh. Aing mun dicangkul, aing di imah di kieuan eta mah kuru eta. Imam kieu. Untung teu labu, coba labu mah jadi kieu meureunnan. Ukuran aja asal gede jadi kieu mun labu kumaha labu poho. Bener. Tos ieu cekap. Cekap eta cekap. Ya bungkus. Ya teh bungkus teh. Bapak iya mudah-mudahan sing lami keanggonannya Pak nya. Nuhun teh. Nuhun. Aduh, aing ieu meunang ayeuna mah. Yuk, saudara-saudaraku, baru saja kami
sudah memborong bahkan membeli semua kelengkapan busana di sini. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian yang butuh busana lengkap pokoknya di sini. Sekali lagi mari kita datang dan kunjungi toko Rizky Fashion.